Aya di jero. Hujan wae. Angkup. Apa di dia? Tengok. Belamuk banyak ini. Heeh. Merumpul habis sebulan. Cicing. Sekolot. Mending kena sare we cicing. Tong loba lelempangan. Bamanuk ya tahu lah nama. Sawah. Oh. Non. Moa. Da. Ya Abu di mananya? Cibengang. Moa pakai we. Roy sok ka mana cenah? Lancau. Ini abah saya.
barang bang teh untung teu urang keur leumpang. Heeh nya Kak. Sugano ya teh menang bantuan. Heeh. Oh beas di mah teh. Oh, ini sumbang ganti itu 2 karung. Duit hararese nya enam. Rese Bingung bingung mintaan ka saha. minta ka saha. Alah, Dulur kita teu boga. dulur teu boga. Heeh sarua da kitu. Heeh. Urang mah. Rese. Tah ieu bumina teteh teh. Ieu kitu anu nyarios. Ye si Aana. Mau tinggal di sinang barang ayo Heeh. di sekolah. Mam urang teh nya teh. Iya budaya Sunda itu. Mam urang. Budaya asorna. Mam. Pintarasi. Tuang tetegek nyatu jajablog. Udah. Jengkol. Tuang. Apa tuh? Anjat nginum tali nginum cek sabun. Itu digunakan kembali. Aduh. Nah makanya tuna dirinya tadi aja tadi omek sirit. Lama nih. Jalan ke satu kampung. Ini jalan di kampung saya di Cianjur Selatan, tepatnya di Kampung Sindang Kerta, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Ini jalannya masih tanah merah, ini belum dicor, gak tahu kenapa. Ini ada rumah, ini rumah teteh saya. Minggu kemana apa Ben? Ih, jadi gede. Eta saung. Di sini juga ada lagi satu rumah lagi. Kita masuk ke dalam. Nah, jadi orang betis ganas hujan wabarakatuh. Salam Sunda sampurasun. Balik di jeung urang di channel Gunawan Sundani. Nah, ayeuna urang keur aya naonnya aya acara syukuran karena urang isukana hari Minggu urang rek init ka Kuningan dek kuliahnya. Mudah-mudahan orang sing menang ilmu nu manfaat barokah oge orang sing bisa ngamalkeunna ilmu nu urang geus kacangkem. Nah ieu karek beres masak
beres masak di dia ibu-ibu tuh. Itu tuh bulu-bulu ayam. Wah iya, nuju masak-masak di dapurnya. Salah sahiji ke acara di imah orang. Nah siap yuk. Pakai